multinasional jeung Irak dia kasaksian ku urang selesai eta berangkat deui Libya selesai Libya Syria suara nu datang ke urang geus macam-macam urang mun maca koran lokal mah kos kieu mun maca koran internasional mah kos kieu mun maca berita-berita mah kos kieu tinggal urang bae bingung sementara nu boga berita asli nu bogana adalah Amerika urang teu daya teu upaya soal berita aya ge senundupan berita nu asli apa iya apa tidak mulailah dikaburkeun Bashar Assad teh merupakan Fir'aun lah satu sisi Bashar Assad ia telah memperjuangkan bangsa jeung negara melalui agama Islam satu sisi jaritakeun Bashar Assad teh ia adalah Syiah anu luar biasa satu sisinya nama Wahabi satu sisi deui Ahli Sunnah wal Jamaah nu jelas mah urang kebingungan kabeh supaya naon supaya mendukung ke Amerika teu nyaho keasianana kumaha tah kos gitulah yuwayal bisakum syi'a wa yudhiku bakum ba'sa ba'd perang dia kulantaran disuplai ku Iran Amerika neuleuh heula bahaya sebab di Iran aya 3 rudal anu luar biasa nomor kahiji rudal Husein kadua rudal Hasan nomor katilu rudal Ali ngaranna ge teu kira-kira ngaranna teu kira-kira rudal Husein lamun diberangkatkeun datang ke Amerika rudal Hasan bisa ngajegur jang Amerika rudal Ali mah bisa neangan musuh susulundupan endeu kumaha coba hayang cak Amerika keketaan heula jieun heula coba hayang nyaho ku urang sok pancing melalui Israel berangkat der jeung Palestina menang Amerika eta teh begitu dahsyat luar biasa. Nah, Palestina supply dar hanya 9 hari Israel kabur. Tinggal cek Amerika angkat ulah bahaya kita cari dulu lain eureun neangan kelemahan bejakeun Muhammad qul huwal qadiru ala ay yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Muhammad bejakeun ka para kafir Mekah lamun terus bae musyrik ka aing teu percaya kana ajakan anjeun teu iman kana ajakan aing cak Gusti Allah bakal nurunkeun siksa 4 perkara supaya katembong ku balerea kakawasaan aing ka maha dahsyatan aing ka maha sagala-galaan aing lantarannya mempermainkan ka aing kamari ngadoa ka aing ku ari musyrik ka aing kamari minta ka aing ku ari minta ka jabatan kamari DPDP ka aing ku ari DPDP ka manusia ka makhluk ka batu ka kayu kan eta teh mempermainkan aing bejakeun Muhammad hayang dauleuh ka karawasaan aing bakal nurunkeun 4 siksa ya Allah qul bejakeun Muhammad wal qadiru ala ayyab'asa 'alaikum 'adaban aing maha kawasa aing bahasa segala-gala cak Gusti Allah lamun kitu bae petana aing bakal nurunkeun ka makhluk khusus ka urang Mekah umumna ka saha bae siksa 4 perkara ya kan hiji azaban min fauqikum siksa timbul ti luhur bentukna engke aya hujan teu eureun-eureun nya poe hujan banyak baca siksa wae atawa hujan batu cara ashabul fil di batuan atau hujan es buah deh datang ke buah rarusak atau poek teureun kilat sing jeleger ditambah deui ku geladeg sing jeleger datang ka teu daya teu upaya siksa ti aing min paukiku
Hal minar julikun atau kahandap dihandap timbulna ieu. Dihandap timbulna mimiti ku aing teh dioyag-oyag lini bae. Lini doang aing mah. Sok geurah hayang nyaho, bongan teu iman ka aing, bongan teu nurut ka aing, teu iman ka ajakan anjeun Muhammad. Tah ieu ku aing dioyag-oyag. Saeutik doang dibere ku aing 6,5 hek. Nah, kulantaran tertek bae, rada digedekeun ku aing. Digoyangkeun doang ku aing bumi. Engke ge lamun Oma Irama jadi presiden, asana bumi goyang. Goyang ke kajen kumaha ge. Aya. Arang acak-acakan budak isi negara deuk dikumahakeun. Tapi ceuk ulama lamun Oma Irama jadi presiden bakalna pertama santai. Nginahin ke. Beres santai lari pagi ke kajen gua. Masya Allah mantap luar biasa. Iya kari. Aduh kan ujung-ujungnya kiamat. Tebareres brak ya Allah serius ya langsung ngerti. Aduh ya Allah ya Rabbi. Iya ya siksa tadi tiluhur geus pegakeun Muhammad. Nomor kedua lamun teu percaya bae teu iman ka aing tiadap mimiti lini. Kedua masih keneh teu iman keneh ka aing, gempa ku aing, rusak. Para rotong para risek jelebana, siksa ti aing. Mun masih keneh bae amblas ka jero, deuleu di padang datang ka kuari teu puguh kuburanana. Diambleskeun ku aing 1000 kejadian padang teh dibalikeun bae ku Gusti Allah. Kadeleuna mah gunung rek nimpah imah sabaraha ribu manusia nu kuari teu disolateun teu dipandian siksa ti aing atau tsunami model Aceh sia 200.000 manusia orang Indonesia sekaligus ya tambah jeung orang-orang luar tsunami luar biasa tambah ku aing encan inget keneh bae ka aing tambah ku aing tuh tsunami di Ciamis Pangandaran encan inget keneh bae gunung ku aing dibitukeun. Can inget keneh bae Lapindo ku aing. Hayo sia. Parindah ka mana sia? Can inget keneh bae sia ka aing, can iman keneh bae tambah deui sia ku aing. Awas sia. Sakali ieu dibanten sia ku aing. Gunung Merapi, sia kada datang ka Bojong sia. Ka Pasar Kemis mah ulah. Liwat kesempatan. Ya Allah, ya Rabbi Gusti Allah tuh, saya Gusti Allah ayo sia. Mun teh ti luhur ti handap. Mun masih keneh bae teguran ti luhur geus ku Gusti Allah, masih keneh teu iman keneh bae atawa masih keneh muara siat keneh bae teu pernah bae jelema nu sugihna teh ngazakat, teu pernah mentolerir ka jelema fakir miskin ka yatim piatu. Geus ditegor ku Gusti Allah ti luhur geus ditegor ti anak muasi keneh bae ditambah deui sia ku aing kumaha yalbisakum syi'a aing nyampur adukeun kana berbagai golong-golongan anu berbeda-beda kahayangna nu bakal ngajadikeun bibit daripada permusuhan mimiti nyen organisasi ye lantaran aya nu deui nu boga kahayang nyen deui organisasi ye aya deui nu boga kahayang nyen deui organisasi ye aya deui nu boga kahayang nyen deui perkumpulan ieu aya deui nu boga kahayang deui nyen deui perkumpulan antara organisasi teh eta teh teu alalakurna mulai didinya bibitna kalaluar haju bae silih omong haju bae silih tengkas mulai tidinya teh silih geles tak teu eureun atawa parpo padahal mah jang ngabangun bangsa jeung nagara tapi kulantaran beda-beda kahayangna ieu hayang di satu sisi hayang ngaberesan nagara di satu sisi deui mah hayang nyokot danana doang lantaran gede ti nagara kebenaran dibuka demokrasi teh teu meunang dicegah-cegah mulai yan parpol urang ge mampu daknya
kurang kene geus teu kahitung kuari urang lembur mah bingungeun loba-lobana beda misi jeung visina ambalaya. Zaman baheula urang inget aya Golkar, aya P3, aya PDI ribut kiai jeung kiai silih omongkeun. Ribut politisi jeung politisi silih gele. Nu korban ge luar biasa loba jasa. Satu sisi kiai memperjuangkeun negara melalui P3. Jara rasaan didinya teh aya misi keislaman. Atuh dawah panggung teh luar biasa. Satu sisi pamarentahna asa tinggalin ku kiai eta teh di Golkar. Nyeun huru hara aya tembak masal derege ilah syiah so eta di dalam negara kuari luar biasa loba anak koskaran itu timbul organisasi-organisasi di mimitian timbul organisasi teh Muhammadiyah naik deui ka NU beda visi jeung misina lantaran itu mah Wahabi ieu mah ahli sunnah naik deui timbul deui aya Islam Jamaah diorganisasikan deui aya Islam LDI diorganisasikan aya NI diorganisasikan deui aya HTI diorganisasikan deui aya Islam Jaulah diorganisasikan deui aya Islam aliran kepercayaan diorganisasikan deui aya Islam Thariqah diorganisasikan berbagai Islam beda kabeh suarana timbul huru-hara aya di Qur'ana kos kitu mantak ahli tafsir mah senyum bae teu aneh jak Gusti Allah geus nyaritakeun lobana kahayang merupakan siksa lantaran naon poho ka Gusti Allah kabeh di balik jeung organisasi aya udang iya aya udang di balik batu tah eta mah kos kitu tah nah nu mentek nyen organisasi sok diradesek komo dan aya kepentingan negara bisaan jasa Soeharto mah buat organisasi Pancasila buat KNPI buat organisasi tek-tek jeung bengekna dijieun supaya ngadukung ka ditu anu henteu milu kadinya sok geula tumpas kot kitulah kaayaanana kiai bisa antara kiai Golkar jeung kiai P3 jeung kiai PDI kuari teh dimodernkeun kiai modern jeung kiai salap ribut luar biasa kiai salap jeung kiai salap ribut tuh ieu teh geus aya ieu teh merupakan siksa lantaran kabeh teu ka Allah ieulah siksa ti Gusti Allah ausian au yal bisakum syi'a teu karasa ku urang toel ku urang kiai eta tuh aing sarua ka Allah jeung ngaji kos kari itu ngomong toel kiai nu sok sangeunahna bae loba omong hayu bae urang berjuang sia di dinya aing di dieu kabeh teu bisa dihijikeun visi dan misi disatukan teu bisa kabeh ngabogaan visi jeung misi nu berbeda-beda ribu ya karim masyaallah lamun sarua deuk ngabangun bangsa jeung nagara atuh daon make jeung silih gelek silih tumpas silih omongkeun silih ajukeun ya Allah ya Rabbi kuari geus 3 di Indonesia anu mangtak ngajadikeun huru-hara besar KPK polisi hiji deui naon hayu sia kuari geus jadi 3 ngakar tek geus masyaallah geus teu bisa naon kitu ngaranna harmonis kuari teh geus dihandapna geus siap dek perang kuari abri geus kabagi 3 pihak ieu pihak itu pihak ieu geus kos kitu di Indonesia lantaran boga kahayang pancenah ieu teh nagara urang pancenah ku urang dibangun danana kan ti masyarakat kunaon atuh kuari teh kos kararitu polisi geus teu percaya ka KPK KPK geus teu percaya ka kitu yudikatif geus teu percaya deui ka legislatif geus teu percaya deui ka eksekutif main silih salahkeun DPR kuari nyalahkeun polisi kuari nyalahkeun KPK terus bae nyalahkeun DPR nyalahkeun polisi nyalahkeun KPK di BPK ngajukeun berpermasalahan supaya tetap diangkat eksekutifna kuari kasienan berontak melalui yudikatif ieu negara urang deuk kumaha coba pikir
cenah dek ngaberesan masyarakat nyanana beresaneun. Nyanana beresan urang mah teu kumaha je kieu bae nonton nyana. Ieu teh kuari teh kos kitu mun hayang nyaho di negara urang. Lamun nu sok mengamati politik di Indonesia seperti eta. Guys, teu kudu nonton TV, teu kudu ngadengekeun radio, ngaji sia di dieu bakal nyaho. Saya kieu nyaho ti mana? Aing mah susuganan. Bukan aing mah susuganan kos kitu bae lah pokona mah. Lamun aing salah, deleukeun. Je, nu mantak sakieu deui bakal ditangkep. Kaje nu di luar mah ulah kena nyaho. Ji, tuh polisi geus teu bisa ngamankeun DPR lantaran DPR nyalahkeun polisi. Polisi KPK ge sarua bae geus kos kararitu ku ari teh. Pelaksana sebagai eksekutif ku ari geus kasieunnan lantaran nu mantak kasieunnan teh kabeh baroga salah. Sedangkan RI 1 geus amanat, awas sampai tembus, awas sampai tembus, awas sampai tembus, awas. Nyana bae sieunun besi tembus di urusan rakyat. Endeu ka rumaha coba, lamun dibukakeun eta kakarak judulna doang, tak kakarak judul tah. Geus mulai tah urang nyaho tah. Geus mulai tah. Di koran mah hese, mendingan ngadengekeun aing bae sia. Aing mah deuk bener deuk henteu kos kitu we pokona mah tah. Je, emang kumaha gitu. Masyaallah. Timbul yalbisakum syi'an eta secara nasional, secara internasional na campur tangan bule di urang, emrik hayang cicing di urang, berleha-leha di nagarana teu boga potensi bumi, teu boga potensi negara, hanya jual beli alat perang hasil produksinya na. Cau eueuh di Amerika mah, hui eueuh di Amerika mah, swag mah komo eueuh jasa di Amerika mah. Mun urang ka Amerika, coba urang ka ditu teh hayang swag moal aya. Di urang ge teh hayang swag jeung naon atuh. Neangan awi moal aya di Amerika mah, nu sok pake nyayur teh anak awi naon ngaranna? Iwung. Coba neangan di Amerika mantap kulat teu betah ge iwung. Neleunya na ka Indonesia aya iwung, aya awi, aya cau, aya anak cau. Aduh, luar biasa. Dideuleu ku nyana hasil bumi na. Minyak aya, logam aya dan lain sebagainya na. Cekel huluna. Loba omong sia. Geus ku aing. Ye, ieu negara ulah loba omong yang sabaraha sia. Geus teu bisa padi mah rakyat mah lah. Loba omong. Ieu teu bisa. Ya, tembak sia poin. Ya. Wah, saya sebar persen sih ya. Jipan lain kula dok merek kabeh. Ya udah tanda tangan teh. Beres. Cicingnya nanti di nyin gedung di Indonesia. Luar biasa. Lambat laun ternyata loba anu dibawa ka ditu dibanding jeung du dimbati ku urang. Nah, mulai dibuatlah kepercayaan bule di orang ngadu di antara politisi di luhur, ya kepercayaan bule, ya kepercayaan rakyat ngadu. Timbul huru hara internasional bakal naik. Taya di Indonesia ge tinggal pencet knop doang jegur ujian anak. Emang kumaha kitu rakyat tegas teh sudi jasa di bawah kikieuan. Tetapi pemerintahnya tidak mentolerir geus ka rakyat. Tetapi ieu kan bumi pertiwi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, 135 juta rakyat Indonesia cak Raden Homa Irama. Disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kumaha gitu. Geus tinggalin tambah kali mah 135 juta. Lain 39 juta ku ari mah bung jenggot. Nah, iya, huru hara internasional geus mendekati di Indonesia. Terjadilah di luar Indonesia dulu Irak akibat yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Dibere nyicipan ku Gusti Allah siksa sebagian bangsa jeung sebagian deui. Kuari mah serang, kital, peperangan. Ieu geus dibejakeun ku Gusti Allah tak ieu ayatna. Ulah kaget lantaran nu hiji nyembah ka Gusti Allah Irak, Baghdad, nu hiji nyembahna ka patung.
beda potensi nu aya di Irak loba luar biasa lobana. Amerika teu bogaeun di dinya teh tah di dieu teh panas Amerika serang geus dikibarkeun bendera salib perang luar biasa di dinya muatanna loba. Diawali ku potensi bumi nu dipake kahayang ku Amerika lantaran teu daya teu upaya supaya menggebu. Nah bendera salib perang salib kuari dipaekeun perang lah dahsyat ti ditu bodar ti dieu pae kabeh ngaran-ngaran perang mah pararaeh bae yal biasakum syi'a wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd. Ditimbulkan ku Allah bakal siksa. Siksana kumaha? Ialah diaduk-aduk ku Gusti Allah melalui syi'an organisasi golongan-golongan wa yudhiqu ba'dakum dibere ngasaan ku Gusti Allah sebahagian bangsa ba'd ku siksaan sebagian bangsa deui perang multinasional jeung Irak dia kasaksian ku urang. Selesai eta berangkat deui Libya. Selesai Libya Syria. Suara nu datang ka urang geus macam-macam urang mun maca koran lokal mah kos kieu, mun maca koran internasional mah kos kieu, mun maca berita-berita mah kos kieu, tinggal urang bae bingung. Sementara nu boga berita asli nu bogana adalah Amerika. Urang teu daya teu upaya soal berita. Aya ge selundupan berita-berita nu asli, apa iya apa tidak, apa iya apa tidak. Mulailah dikaburkeun. Bashar Assad teh merupakan Fir'aun lah. Satu sisi Bashar Assad ia telah memperjuangkan bangsa jeung negara melalui agama Islam. Satu sisi jaritakeun Bashar Assad teh ieu adalah Syiah anu luar biasa. Satu sisinya nama Wahabi, satu sisi deui Ahli Sunnah wal Jamaah. Nu jelas mah urang kebingungan kabeh. Supaya naon? Supaya mendukung ke Amerika. Teu nyaho keasianana kumaha? Tah kos gitulah wayal bisakum syi'a wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd perang dia kulantaran disuplai ku Iran Amerika neuleuh heula bahaya sebab di Iran aya 3 rudal anu luar biasa. Nomor kahiji rudal Husein, kadua rudal Hasan, nomor katilu rudal Ali. Ngaranna ge teu kira-kira, ngaranna teu kira-kira. Rudal Husein lamun diberangkatkeun datang ke Amerika, rudal Hasan bisa ngajegur jang Amerika, rudal Ali mah bisa neangan musuh susulundupan. Ndeu kumaha coba hayang cak Amerika keketaan heula jieun heula coba hayang nyaho ku urang sok pancing melalui Israel berangkat der jeung Palestina menang Amerika eta teh begitu dahsyat luar biasa. Nah, Palestina supply dar hanya 9 hari Israel kabur. Tinggal cek Amerika angkat ulah bahaya ya bahaya. Kita cari dulu lain eureun neangan kelemahan. Kos gitulah ieu keur carita yal bisakum syi'a wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd. Disiksa ku Gusti Allah ku diluhur geus. Dihandap geus melalui tsunami siksaan kurang kumaha dahsyatna. Sabaraha juta manusia anu disiksa ku Gusti Allah titah iman ka Gusti Allah, tapi tetep bae teu iman dibere ku Gusti Allah. Awas cek Gusti Allah. Dua deui, hiji perbedaan golongan. Nomor kedua titah ngarasaan antara golongan, antara negara, antara bangsa ribut peperangan modar kene. Arti apa pu yang nyenetes internasional dibawa kurang caner geus encana geus berurusan anak Taliban terus bae militan di mana aya perang di dinya nya nama aya Osama bin Laden geus eueuh ditambah deui ku ari tetep aya ditambah deui ku organisasi HTI secara internasional jauhlah ge secara internasional araya di tiap-tiap peperangan teh berbagai organisasi ja peperangan kamari bae di Israel orang Indonesia bae ge aya ka ditu kok nyeplos ka ditu model urang teu nyaho aya nu nyeplos kos kitu lamun teu direkomendasi ku RI moal bisa. Sementara kapan urang teh negara teh aslina teh manut ke Amerika
Tapi kok aya orang Indonesia di ditu ja perang Irak aya orang Indonesiaan di ditu. Perang Iran aya orang Indonesiaan di ditu. Ieu orang Indonesia mah asana mah nya nama Okos Bunglon. Okos Bunglon nya nama. Bisa kade-kade tuh batak Indonesia lain lalagaan ditakuti ku orang Amerika. Teka caritakeun orang Palestina, di Palestina aya orang Malaysia, teka caritakeun di Palestina aya orang Thailand, teka caritakeun di Palestina aya orang Korea, tapi orang Indonesia mah aya di ditu. Malah keur waktu perang kamari multinasional aya nu nembak, jar. Begitu dibuka ieu na ieu, penyet irung. Lah, cek orang Amerika, ieu mah lain orang Irak, lain Iran, lain Taliban. Coba status seorang mana? Begitu di dalam ya karib kurang puta anu gede hutang teh kabur ka ditu paeh hirup-hirup ceknya naing daripada Indonesia sangat diperhitungkan. Masya Allah tak poso ribut poso nasional tamata tapi berbau internasional saha nu lempang ka poso ternyata aya sababaraha organisasi dilarang ku pemerintah tetep bae datang ka ditu. Namun teu datang ka ditu poso terus-terusan nu dipencit ustad teh nu ditembak kiai teh anu dipanah nu dipedang datanglah organisasi ti urang padahal teu dimeunangkeun ku pemerintah poso-poso bae datang ka ditu ngibarkeun bendera perang siap meuli bejakeun ku kula organisasi nu mana ngan nyana minta izin ka kula bos sombong amat cenah sekali-sekali sombong lah. Niku bae Indonesia mah kos kitu eta di Palestina bae aya di Taliban teh aya ya Allah ya Rabbi nu mantak aneh eta pan kudu make kapal udara haju kudu make biaya pan eta teh atuh make naon kitu ngaranna birokrasi perjalanan anu luar sakedangkeun steril. Oh steril luar biasa mau kemana tujuannya apa tapi aya kan di ditu. Masya Allah nu mantak ke mun perang deui ku urang diajak ka ditu naik naon cenah kiai ngojay paeh di laut asana ieu mah meme perang geus malodar. Indonesia ulah sembarangan di Indonesia nu teh diperhitungkeun ku Amerika sangat diperhitungkan. Indonesia mangke bae perangna terakhir bae cek ganas tetap di perangan mah di perangan terakhir asana bangsa Haji Makmun mah paeh ti heula moal kaburu nya nama geus. Siksa ti Gusti Allah leletikanana di urang antar kampung leletikanana ti urang antar desa leletikanana ti ku urang antar kiai kunaon eta lantaran boga kahayang kiai ieu ngayakeun ieu kiai ieu ngayakeun ieu teu harmonis ribut kiai jeung kiai syi'an wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd. Hayang rada gede melalui organisasi-organisasi hayang gede deui melalui parpol. Cerita tentang perbedaan di parpol anu geus teu aneh deui kuari makin dibesar-besarkeun makin digede-gedekeun. Urangnya ketika PKB naik beuh sabaraha nu paeh saat harita sabaraha ieu ge ieu cantang tu ka hareupeuna lantaran armada Prabowo anu luar biasa armada jenggot anu luar biasa armada wah geus pohara ieu mah main engke bakalna teh. Nah ieu sehingga ada ieu besi jadi siksa ti Gusti Allah mun sia teh iman ka aing mun sia teu taat ka aing teu takwa ka aing bere siksa opat hiji ti luhur min fauqikum dua ti handap min arjulikum mun ti luhur jeung ti dihandap teu dianggap awas aoyel bisa kumsian aing yeun tata golongan engke golongan lain sakadar cicing wa yuziko ba'dakum ba'saban ribut perang. Jadi berarti geus aya ti ditu nu mantak cek Kangjeng Nabi inna ummati sataftariqu ala sintaini wa sab'ina firqatan. Sayeuna umat kaula bakal paberencai ngajadi 72 golongan. Kabeh ngaku ahli sunnah padahal ma an-najiyatu firqatun nu salamat mah bakalna sapirqah. Jararieun jelema golongan atas namana Islam boro-boro organisasi cacak-cacak partai ge make atas nama Islam baheula P3 make atas nama Islam kemudian PKB make atas nama Islam PNU make atas nama Islam
padahal mah di Indonesia mah kapan teu meunang nyen partai Islam lantaran KBG huluna adalah demokrasi teu meunang berbau sara tapi kalantaran nipu ke masyarakat make aturan Islam lain aturan make lebo Islam ujung-ujung nama atuh henteu lah nanaonan ribut Golkar jeung P3 ribut P3 jeung PKB ribut KB jeung PNU ribut jeung PDA ribut nah perputaran pilpres nu tahun itu sabaraha anu paeh pilpres kamari sabaraha anu paeh tinggal pilpres anu bakal sing hade lantaran merupakan siksa urang mangadoa bae ka Gusti Allah Subhanahu wa taala jadi kukumahakeun ke negara urang teh tetep kos kieu bae sebab can aya nu niatan untuk merubah membangkitkan semangat rakyat jeung bangsa mengarah ke jujur jeung adil can aya ku ayeuna sakitu mah cuek-cuek bae biasa-biasa bae wae milih-milih bae ngan ulah datang ka gusur-gusur eungkeuy-eungkeuyan teu nyaho maksud sing hade lantaran ieu teh ya siksa ti Gusti Allah ku luhur geus ku handap geus dibuatlah hasil urang keneh ialah yal bisakum syi'a wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ya Allah ya Rabbi nu mantap Kanjeng Nabi waktu turun ayat ieu ngadua ka Gusti Allah langsung nangtung Kanjeng Nabi koma Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawaddu langsung ala wudu beres ngala wudu fasa'ala robah ngadoa ka Gusti Allah ngadoana ya Allah alla yursila alaihim azaban min fawqihim wa min tahti arjulihim wa la yalbisa ummatahu syi'an wa yudhiqu ba'dahum ba'sa ba'd ngadoa Kanjeng Nabi seperti eta tah Gusti ulah diturunkeun ka umat abdi siksa ti luhur ulah diturunkeun ka umat abdi siksa ti handap ulah diturunkan ku Gusti siksa anu campur aduk berbagai golongan organisasi sehingga ribut ko ba'dahum ba'sa ba'd ulah ribut antara bangsa abdi jeung bangsa abdi umat abdi jeung umat abdi Gusti nyuhunkeun ka Gusti ngadoa Kanjeng Nabi teh lantaran dibukakeun hijab ku Gusti Allah teh ribut kampung jeung kampung desa jeung desa kabupaten jeung kabupaten provinsi jeung provinsi berbagai manusia huluna kiai jeung kiai politikus jeung politikus deui ahli ekonomi jeung ahli ekonomi antara provinsi jeung provinsi antara negara jeung negara walah ditembongkeun ku Gusti Allah teh umat paberencana anu luar biasa sehingga bergelimpanganna mai ti berbagai negara-negara Kanjeng Nabi nangis ngadoa Gusti ulah terjadi seperti eta atuh Gusti kumaha tah waktu eta fahabatta ilaihi Jibril alaihi salam Allah ngutus malaikat Jibril turun tak bijakeun Jibril ke Muhammad ya Muhammadu innaka sa'alta rabbak arba'an anjeun teh ngadoa ka Gusti Allah nyuhunkeun supaya disalametkeun tina 4 rupa tadi siksa ti luhur siksa ti handap siksa golongan-golongan jeung siksa peperangan-peperangan antar bangsa nah fa'ataka isdatain wa mana'aka isdatain nu dua ku Gusti Allah diijabah nu dua mah henteu bebeja malaikat Jibril dua diijabah dimuhunkeun ku Gusti Allah nu dua henteu naon anu dua cek Kanjeng Nabi ya Jibril layatiyahum adzabun min fawqihim wa min tahti arjulihim yastasiluhum nu dua siksa ti luhur jeung siksa ti handap mah moal dina ayana ge eta teh moal terlalu dahsyat siksa ti luhur paling aba-aba doang siksa ti handap paling aba-aba doang sekali-sekali digempakeun eta mah hanya sebagian kecil cek malaikat Jibril disunamikeun hanya sebagian kecil moal terus-terusan Gusti Allah nyiksa seperti eta mah moal nu dua diijabah nah cek Kanjeng Nabi lantaran nu dua eta mah fa innahuma adzaban likulli ummatin istajma'at ala takdzibi tanabiha wa raddi kitabi rabbiha lantaran nu dua eta mah patalina jeung kaimanan ka pangeran jeung kaimanan ka kitab pangeran geus urusanana di pangeran teh lantaran nya teh iman bae atau maksiat bae teu
percaya karena Al-Quranul Karim atau ngerobah status hukum Al-Quranul Karim ku Allah dibereng ke tiluhur jeung ti anak ala kadar doang Muhammad tama moal dahasap jasa moal nu dua mah tetep diijabah sanajan aya ala kadar anu dua deui nah lamun nu dua deui mah Muhammad eta mah ceuk Gusti Allah ditahan tama walakinnahum yalbisuna syi'an wa yudhiqu ba'dahum ba'sa ba'd nu dua ieu mah hiji bakal timbul golongan-golongan eta mah teu diijabah ku Gusti Allah. Nomor kedua bakal ribut antara umat, antara agama, antara bangsa eta mah moal diijabah teu diijabah tetep tama bakal terus bae eta mah. Bahkan wa yudhiqu ba'dahum ba'sa ba'd bakal ngarasakeun peperangan antar negara jeung negara. Geus aya ti ditu nu mantak ahli tafsir mah ketika perang Irak Amerika taneh, ketika perang Libya taneh, perang deui Palestina taneh. Lantaran geus aya dina Al-Qur'ana ayal bisakum syi'an wa yuhiqu ba'dakum ba'sa ba'd. Masyaallah ya manu dua mah teh Kangjeng Nabi naros Jibril nah anu dua ieu kon teu diijabah padahal mah poharaja saya mah merupakan siksaan wa hazani azabani li ahli al-iqrar bil kutub wa tasdiq bil anbiya lantaran nyana percaya ka kitab percaya ka nabi ngan nyana teu make kitab jeung teu make nabi lantaran nyana percaya kana Al-Qur'anul Karim dimusabakohkeun mulai tingkat RT datang ke tingkat nasional, datang ke tingkat internasional. Quran dimusabakohkeun antar negara Pakistan, India, Mesir, Irak, Iran, Arab. Oh timbullah juara satu dipake henteu. Kahiji. Nomor kedua percaya bahwa Nabi akhir zaman adalah Kangjeng Nabi Muhammad. Di berbagai negara diakui bahwa Muhammad adalah Nabi akhir zaman. La nabiyya ba'dahu dari Nabi sabada Kangjeng Nabi. Tapi teu pernah diikuti ajaran-ajaran Kangjeng Nabi. Bahkan dikatukangkeun nyana teh make ajaran manusia, ajaran jelema ku nafsuna bae. Nah, ieu mah bakalna peperangan mal eureun-eureun. Iyalah geus dinyatakeun dina Al-Qur'anul Karim, urang kuari ngarasakeun. Percis jasa. Mulai antar sekolah lantaran teu ka Allah, guruna teu ka Allah, muridna teu ka Allah ribut ka jenting kumaha. Antara lembaga ribut lantaran henteu ka Allah, antara yayasan ribut lantaran henteu ka Allah, antara organisasi ribut lantaran lain neangan ridho Allah, hanya semata-mata neangan pitayeun doang, antara parpol ribut lantaran henteu lillahi ta'ala, henteu aya misi ikhlas, kabeh ge semata-mata hanya jang dirina doang. Nah iyalah bakal mual eureun-eureun siksa nu dua mah. Hiji yal bisakum syi'a bakal timbul golongan campur di dieu. Nomor kedua geus aya golongan yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd, golongan nu ieu nyerang ka nu ieu nyerang kana timbullah peperangan. Baik di kampungna sorangan, di negarana sorangan atau antara negara bakal terjadi teu bisa tama lantaran doa Kangjeng Nabi teu diijabah nu dua ieu. Tinggal kudu kumaha atuh cak sahabat kami lamun aya di negara kemudian situasina geus model kos kitu ya Rasulullah. Andai kata kami hirup kemudian hirup teh datang ke zaman model kos kitu timbul organisasi golongan-golongan, timbul parpol-parpol, timbul kabehan ge kahayangna anu masing-masing jeung kabeh hayang ngarealisasikeun kahayang-kahayangna memaksakan diri. Anu dijieun modal mah kapan eta teh rakyat bae dari rakyat untuk rakyat boloon teh podol sero eta bae kabeh ge anu dipake omong-omongan Gusti mun datang ka zaman eta kumaha cakang yang Nabi maneh mah cicing bae ya zamil buyut cicing bae maraneh di imah masing-masing wa'budullaha ibadah bae maneh ka Allah nyalametkeun diri. Ulah milu engkeuy-engkeuyan jeung jelema kos karari itu kajeunteuing nu kitu mah kitu bae. Cak sahabat atuh engke nagara kudu kumaha? Engke ge aing nyieun, engke bakalna kesatria cak Gusti Allah. Saat aing deuk ngararapih nagara eta di mana geus kacau engke aing bakal nyieun kesatria rijal bahasana.
engke rijal ku aing ditimbulkeun anu gagah nu luar biasa engke ge moal kaharti ku otak-otak manusia saat eta bakal mimpin bangsa mimpin umat mimpin negara di luar konstatir manusia engke ge bakal ditimbulkeun ku aing tah ke geus aya kesatria bakalna ke kakarak umat nuturkeun satungtung can aya kesatria mah ulah waka cek manusia engke cirina kumaha Gusti eta kesatria nu bakal mimpin bangsa model kos kitu teh cirina deuleu bae engke si Semar bakal boga ponggawa opat manehanana teh kabeh ge khawarikun lil adat deuleu engke si Semar cak Gusti Allah manja cenah Kanjeng Nabi geus nyahon ka Semar ya Semar mah belah dieu tah zaman kamari tah zaman Wali Sanga Semar mah tamah mimiti aya wayang gelar kedua wayang kulit katilu wayang golet jadi dinya kok Kanjeng Nabi nyahon ka Semar ai sia otak teh diteunden di dengkul bleon wayahna coba tunaikeun ka dada ye si Semar teh eta teh adalah lambang seorang wali hiji si Semar masa lilana tilok make baju nomor keduanya nama lamun lempang tilok rurusuhan nomor katilu di mana lempangnya nama luak liuk baik eta si Semar kos kitu jeung deui tara bertindak di mana-mana encan musyawarah jeung si cepot sia seuri sok tongton meureun nya tetepnya nama kudu musyawarah heula jeung si Udel jeung si cepot jeung si Gareng tetep musyawarah ke masukan tidinya berarti nyana nama tilok turun langsung kege aya tangan-tanganna tetap ahli Allah bae gitu jadi didukung ku para ahli Allah geus lamun make bajuna hurung herang keneh lain si Semar mah geus urang teh angan ke calon presiden anu henteu make baju siapa bodoh jasa siapa aduh bodoh jasa teh angan ke calon presiden anu henteu make sapatu jangan coba anu make sempak doang mantap biasa ieu mah atuh geus bae ku urang duetkeun Oma Irama jeung Rita ya Karim ya Allah ya Rabbi na ieu ku Kangjeng Nabi disilokakeun engke ge aya ahlullah al-arif billah nu bakal mimpin negara mantak baheula teh kurang kumaha gagahna di Indonesia berbagai kerajaan-kerajaan coba Sunan Rahmat diutus ku Gusti Allah dilanjutkeun ku para sunan diakhiri ku Sunan Cirebon eta kabeh ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala Banten nu katengah katelah degeulna lantaran boga ilmu pucuk umun di dinya di mana hibar satungtung deuleu ngalengkah 40 imah kalengkahan diutus ka dieu teh Maulana Hasanuddin ahli Allah tumbang nu kos karar itu kuari ge lain teu nyarkel kana ilmu kabeh ge ieu bangsa di DPR pusat teh nyekel ilmuna ilmu dugala kabeh lantaran manehanana ditembak supaya ngebul di anu supaya anu nyekelna ilmu karar itu wungkul lantaran ieu nu kuari mah tapakna kabeh ge di Pelabuhan Ratu jeung Nyi Roro Kidul Masya Allah satungtung can kadeuleu ke bakal aya kiai ge menyuarakeun kiai nu asli ikuti urang lamun di deuleu kamari eta Gus Dur teh kosi Semar ja percis kosi Semar coba ge amati coba ge amati ku tukang wayang makanya nyahoan ge satungtung can aya ulah waka lantaran ieu mah raradutan kabeh ge geus salametkeun diri urang saat engke sakedeung deui urang batur ihyak-ihyakan urang mah Allahu akbar batur kampanye urang mah salat duha be Allahu akbar duitna mah cokot teh eta sia mah sok kitu bae sih blon jadi benerna ieu tah jadi urang kuari alhamdulillah sanajan bari jeung saminggu sakalinya ho urang informasi akurat ti Gusti Allah Subhanahu wa taala khususna dakwah ka umat-umat di Mekah baheula umumna kuari ka urang balerea ternyata ketika ditegor didakwahan ku Gus Kangjeng Nabi teu iman teu percaya
datang kaki warige kitu bae bakal dibere opat rupa hiji adzabam min fauqikum tiluhur bentukna engke mungkin hujan mungkin bae gledek mungkin kilat mungkin hujan batu badai dan lain sebagainya angin topan angin beliun dan lain sebagainya atau tiana mancer cai gempa erosi dan lapindo kabeh jadi embek nah ieu ditegur ku kitu masih kene maksiat bae ka Gusti Allah bakalna ditimbulkeun yal bisakum syan nah nu jelas mah nu dua mah ku Gusti Allah diminimalkeun diijabah doa Kangjeng Nabi tapi nu dua mah teu diijabah kuari ku urang kasaksian kuari dardir durna kasaksian jasa kuari ieu lah keur memeujeuna ayat ieu pas jasa kabeneran jasa urang hirup pas di zaman model nu dicaritakeun ku Gusti Allah melalui Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu mantat unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun pikir ku anjeun kumaha Gusti Allah ngajelaskeun kana dalil-dalil kakawasan Gusti Allah. Allah mah maha kawasa moal aya nu bisa nyalametkeun di awalna ge tadi ketika saat-saat kritis saha nu bisa nyalametkeun ketika dahsyatna siksa dahsyatna penyakit dahsyatna musibah. Nah ieu teh baik ti luhur maupun ti handap atawa dibentuk ku berbagai organisasi atawa ku parpol eta teh merupakan siksa anu dijual mah rakyat jeung bangsa jeung nagara padahal mah ajang beuteungna masing-masing eta teh siksa dikorbankeun rakyat hanya demi seseorang dikorbankeun rakyat hanya demi golongan tak eta teh nang Gusti Allah tah deuk mun tayang ka saha cek Gusti Allah aing teh keur nembongkeun ka maha kakawasaan aing ku aing dijujurkeun jeung diadelkeun nang aing dihancurkeun ge deuk teu dijujurkeun dibangkalarkeun nang aing ulur ikir ku sia pikir ku anjeun pikir ku maneh kaifa nusarriful ayati kumaha aing geura ngabulak-balik ngajelaskeun dalil-dalil baik dalil nas Al-Qur'an langsung dibaca maupun dalil langsung kejadian-kejadian alam atau manusia-manusia nu buang kalara deuleu maksudna naon la'allahum yafqahun supaya nyararaho bahwa anu ngagular-gilar ngabulak-balik anu ngarobah-robah na ieu nagara jeung manusia teh lain sasaha iwati Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala anak itu berarti ulah mun tayang kajabatan ulah mun tayang ka tahta ulah mun tayang ka manusia ulah mun tayang ka harta mun tayanglah kanu ngagular giler ngabulak balik ngarubah-robah ieu alam ieu manusia ieu nagara ieu bangsa saha tadi kan geus ditanya saha nu bisa nyalametkeun qul Allahu yunajjikum nu bakal bisa nyalametkeun mah Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala setelah urang nyaho nu bakal nyalametkeun Gusti Allah engke ge Allah mere sabab ka manusia ka satria nu bakal nyalametkeun bangsana engke ditimbulkeun ku Gusti Allah ahli Allah anu selalu ka Allah bae beurang jeung peuting mentana ka Gusti Allah ke manusia ge bakal paham kana caritaan-caritaan kesatria eta ieulah seorang waliullah nyana nyamaran engke aya di nagara engke aya di pedagang engke aya di petani engke aya di kalangan cacah engke aya di kalangan menak selalu aya nyana mah hadir diakui ku berbagai lapisan masyarakat etalah engke nu bakal mawa bangsa jeung negara di tiap-tiap negara masing-masing baik di Indonesia maupun di luar Indonesia Amerika nu selalu jadi musuh sebab Yahudi kadinya komplotan etalah nu bakal jadi musuh biang keladi lantaran didinya bakal nate timbul Yahudi anu bakal jadi sasarana tatap Islam baik mulai di timur tengah datang ke urang ka dieu tinggal urang mun tayang ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabehan ditangtayungan ku Gusti Allah bangsa jeung negara urang ditangtayungan ku Gusti Allah rakyat jeung pembesar-pembesar ditangtayungan ku Gusti Allah sehingga Allah mele perturungan ka urang kabehan urang dibere buka mata hate urang munazarah antara Kangjeng Nabi jeung para kufar-kufar Quraisy
adu dalil, adu argumentasi. Kekuatan ilmu ternyata kufar-kufar Quraisy teu menge ngalawan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal dicukcruk ku Kangjeng Nabi, disusul ku Kangjeng Nabi, tetep jawabanana teu etis. Susul deui ku Kangjeng Nabi, jawabanana teu otentik. Susul deui ku Kangjeng Nabi, tetep nyana geus teu bisa kukumah. Bahkan ditangtangan ku Kangjeng Nabi, tetep nyana teu bisa ojah. Di akhir nurunkeun Al-Qur'an supaya diaku wahyu Allah, abeh nyana di akhirat teu bisa ngadalil di hareupeun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Abeh teu bisa ngomong lantaran diturunkeun Al-Qur'an. Bisi nyana ngomong di hareupeun Allah. Taurat mah lain bahasa kami, lain bahasa Arab. Injil lain bahasa kami, lain bahasa Arab. Diturunkan Al-Quran. Anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Ayo, dekumaha. Geus teu bisa kukumaha. Haju kumaha eta kufar Quraisy iman, tetep teu daek iman. Masya Allah. Amprok jeung Kangjeng Nabi, nyaho kaistimewaan Kangjeng Nabi, nyaho keamanahan Kangjeng Nabi, nyaho kepercayaan Kangjeng Nabi teh, nyaho Kangjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah, nyaho diberi wahyu ku Gusti Allah. Bergaul sapopoe tapi dasar teu iman mah teu iman bae. Mahal hidayah. Urang mah wauh teu ka Kangjeng Nabi, nyaho teu ka Kangjeng Nabi. Hanya lingkungan anu ngadidik urang jeung ngadenge ti kiai-kiai anu ceramah, ngaji pengajian jorojoy urang mah iman kabelah dia beki kuat. Iyalah murahna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu barang jeung Kangjeng Nabi mah leuh ngadenge kana wahyu teh iman, tapi urang mah 1400 tahun tetap iman ka Kangjeng Nabi. Iyalah anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu mantak atulah kuari mah urang hirup di negara anu kos kieu meujeuhna bae, ja baheula mah baheula. Boom sakitu ambalayahna babarengan jeung Kangjeng Nabi jeung sahabat dan lain tetep bae teu iman. Urang mah kuari paling ge di sisi imah aya nu ngadokotok wajar sama kos kitu mah. Mari ge aya nu main gapleh 2 kali wajar. Paling ge di dinya teh aya anu zina kurang ajar tama. Ieu. Tetep urang hayang rapi, urang hayang salamet, anak pamajikan urang hayang salamet, tatangga urang hayang salamet, babaturan urang hayang salamet. Ngementek teureun-teureun wali-wali Allah mah ngadua lain jang sorangan. Gusti salametkeun pamajikan, salametkeun anak incu, salametkeun Gusti dulur-dulur, salametkeun tatangga-tatangga Gusti. Eta mah nyana keur judi, segala mabok, segala non tama ku nafsuda Gusti. Bere nyana hidayah Gusti salametkeun tang ngadoa teh, ngadoa lain jang sorangan. Urang pan lain kitu Gusti, abdi salametkeun adapun eta mah babaturan jongklokeun haba. Oh, cak Gusti teh sia eta hamba aing Gusti jadi kitu-kitu, atuh siapa cak Gusti teh. Kulon haju pemilu ka batur teh nu aing cak Allah tuh. Urang mah teh etis kan. Mentak mun eueuh para wali Allah di Jakarta wallahu a'lam. Mun eueuh wali Allah di Bandung, mun eueuh wali Allah di Banten wallahu a'lam. Untung bae masih kene aya nu sok hudang peuting, hudang ki SD. Aduh cak aki-aki teh baja aing. Maksud aing ge kasih siap. Jadi eta bagus eta kos kitu, eta neraka eta kos kitu. Oh.
malah makiina ge geus teu ka sumur jasieun di botol aqua bae di jero kamar. Masya Allah kan teh iman ieu teh kafir-kafir teh buang kawarahna luar biasa kunaon eta ku ego gengsi nya kudu iman mah teu daek gengsi mah terus bahaya ya gengsi mah terus bahaya harga diri kan ka ditu lah woh asa urang kudu ngaji ka budak eta cilaka masa aing mah pan kolot kudu ngangekeun budak kamari ieu atuh aing mah nyaho kihna ge teu lempeng atuh uyahna ge pan ngadaru lah heulana aing leg-leg Gus ya uyah bila perlu dagangkeun Gus ya uyah eta ego ngaranna ari anu tawadu mah nu tawadu almarhum Ki Ahmad hebat jasa ngaji datanglah ke abah kakarak ngajar ngaji wa ngadenge kamane di miati sok mingguan ya wa dek nanya masalah lamun wa nu menang sia ngaji ka wa lamun wa nu eleh wa ngaji ka sia eta kiai kudu kitu ngaran jadi bebeneran tah mah nah hanya masalah hiji dua tilu oh datang ke seminggu us beres ua eleh damyati ayo ua eleh geus ua deuk ngaji ka damyati ngan ua mah balagna hayang hikam entak eta balagnya tah baheula di mingguan teh ya hikam di Wa Haji Ahmad tah eta lah kos kitu baheula mah kolot teh kula ge nyaho lamun tas gaji kula budak ieu neuleukeun bae kieu baeuna dongeng perang jeung Bung Karno dan lain sebagainya tah eta ngaranna tawadu nu kos kitu wae eleh wae kolot ya teh bodoh bae atuh masalah ngan tawadu nu kos kitu ngaranna tah eta aki-aki nu tarefaeh teh ya ngaji eta tawadu ngaranna teh makeun mah bodoh tadina ge teu mondok aja teu ngaji pan cilaka aing menemah lah kolot mah kolot bae ngaji lah tuh eta tawadu nu penting ulah nu handap bae tawadu aduh tah deui jalan ye ku partea lantaran adu kekuatan argumentasi jeung Kangjeng Nabi terus akhirna nyana berharap ceknya nate aing mah kajen kukumaha ge jam moal kudu iman ka sia Muhammad sebab sia mah budak kamari gagah aya di aing beunghar aya di aing pinter aya di aing nya ge sia ka sia hebat tapi kan budak tur yatim teu hayang aing mah kajen modar aing mah moal kudu iman ka sia masyaallah kan pohara atau aing mah daripada iman ka sia aing mah maningan kakenaan ku siksa lah endek aya seuneu-seuneu tamah tinu maha kawasa cenah gempa-gempa cenah banjir pokona mah aing mah maningan kena kos kitu daripada iman ka sia weh teh si pohara-pohara teh atawa sebagian dari ayat-ayat Allah anu ngajadikeun kana ciri kiamat daekan eta ieu daripada iman ka sia pohara kupar Quraisy mboga da iman ka Kangjeng Nabi teh hayang kudu iman ka sia budak kamari tah eta teh loba ku hari nu ka dieu terus nyurup ka jawara-jawara nyurup kasurupan Abu Jahal loba kudu ngaji ka nyana heulan sapiranya nyaho kiihna kaki iki dibahas giliran we aya tatanggana geulis dikawin ku nyana pan teh nyaho kiihna nyana baheula nyaho si kiihna nyaho teu make calanana nyaho babarengan jeung aing baheula kiihna ge wer nyana neuleukeun wae aing neuleuh ka sia aja kuari bogo pan digawin atuh atuh pan sia nyaho kleutikna tuh aya kanu kitu man ulah bomong kitu ieu giliran beta ka budak pinter ieu tos masantren ieu dah udah didenge budak kamari tak kasurupan Abu Jahal dak ieu turun ayat
hal yanzuruna illa an tatiyahumul malaikah aw yatiya rabbuk aw yatiya ba'du ayati rabbik hal yanzuruna tengah dago anu ngabohongkeun ka anjeun Muhammad ngabohongkeun ka wahyu ka Al-Qur'an padahal geus dijelaskeun pan kamari teh bahwa inna za Qur'an teh lain lalawara tetapi manehanana teu daek iman ngabohongkeun ka Al-Qur'an teu pati njana ngadagoan kecuali hayang didatangan ku malaikat supaya nyabut rohna daekan keneh paeh aing mah daripada iman ka Al-Qur'an. Wow. Iji ayatia ba'du ayati rabbuk ay amru yakni siksa atawa aing mah daekan keneh ngadagoan siksa Allah atau siksa pangeran lah daripada iman ka Muhammad iman ka Al-Qur'an tayangnya atawa ayatia ba'du ayati rabbik datang sebahagian tanda-tanda pangeran anjeun nunuduhkeun kana kiamat nyana ge geus daun dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun Kangjeng Nabi da geus dijelaskeun tanda-tanda tereh kiamat da geus ditandakeun geus dibejakeun dina Injil dina Taurat teh dibuat dina Al-Qur'an deui jasarua kitab samawi Zabur Taurat Injil Al-Qur'an teh akur pada kitab samawi nauhidkeun ka Gusti Allah jeung nyaritakeun tanda-tanda kiamat aya nu mantak nyana nyaritakeun ayati ba'du ayati rabbik atawa aing badaekan keneh datang kana sawareh didatangan sawareh tanda-tanda kiamat. Ini gara aing mah daripada aing iman ka Al-Qur'an mah. Aing kitu naon tanda kiamat? Iyalah. Yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Padahal mah di mana-mana datang tanda kiamat. Sebahagian ayat-ayat pangeran anu nuduhkeun kana yen kiamat bakal terjadi di akhir zaman bakal aya 10 tanda kiamat hiji dajjal dua dabah tilu khasapun bil masyriq gempa di wetan khasapun bil maghrib gempa di kulon khasapun bi jaziratin bi jaziratil Arab ini jelas pak gempa di berbagai benua Asia benua Eropa benua Afrika benua itu Amerika gempa di mana-mana bakal terjadi eta tanda geus tereh deukeut ka kiamat ditambah deui jeung dukon aya haseup unggal nagara engke bakalna ngan haseup tersebut kan puang gede-gede nama engke di timur tengah bakal aya haseup kadeuleu ku kabehan geus teu bisa ditahan tama haseup unggal nagara ge aya haseup ngan haseup eta mah poharan dukon eta datang ke poe sadunia poe ku haseup eta ieu tanda geus tereh datang ka kiamat. Tambah deui nomor ka-7 tuluh samsin magribiha muncul panon poe ti kulon. Tambah deui Ya'juj wa Ma'juj ke-8 ke-9 turun Kangjeng Nabi Isa alaihis nomor ka-10 bakal aya narun takhruju min adan tasukun nas ilal mahsyar sono ieu mah bakal nanti adan wah luar biasa kuari mah kakarake seuneu fon doang fon teh naon kira hartina tuh siapanya hobay kan ja osok neuleu meureun fon ieu dibabawa
di negara ka negara terus aya nu nasional aya nu internasional diiring ku kabehan wah dipuji-puji eta teh buatan Yahudi jeung Nasrani ngalambangkeun bahwa seuneu teh sesembahannya baheulana nu kuari diagung-agung dunia nyaho kabeh engke mah bakal aya seuneu sadunya kadeuleu ku abehan lain diiring-iring bahkan ieu mah bakalna seuneu teh ngiringkeun jelema ka mana bae ditutur-tutur geus geus dibalikeun ku Gusti Allah Masya Allah kan nah iya bakal terjadilah seperti eta geus dijelaskeun dumandak Imam Tabrani nyaritakeun di sana di Nabi Zar gol Nabi sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi nyarita dina hiji poe atadruna aila tazhabu hadhihi syamsu mane nyaho ka mana ieu panon poe leumpang iza gorobat di mana surup ka mana coba hayo qalu cak sahabat-sahabat Allahu wa rasuluhu alam Gusti Allah sareng Rasul anu maha uning cek Kangjeng Nabi inna tadhabu illa mustaqir nyana leumpang ka tempat cicingna tahtal arsy dihareupeun aras panon poe ta unggal poe asal surup aya di handapeun aras tidinya manehanana fatakhir ngejungkel sujud ka Gusti Allah unggal poe ta panon poe teh kos kitu bae ta unggal poe fatakhir sajidah fala tazalu kadzalik lamun ku Allah encan dititair tapi urang paraje balik deui dina hiji eta manehna sujud bae bersyukur ka Gusti Allah cak Allah kudang panon balik deui ka wetan sakumaha biasa unggal poe asal datang ka handapeun aras sujud cak Allah kudang aya balik deui kitu beta Masya Allah teu eureun datang ka kuari masih keneh kitu bae bakal terjadilah engke eta panon poe teh ku Gusti Allah lain titah kana tempat biasan fa iza aradallahu ayutli'aha min magribiha abisaha ketika Allah nitah ka panon poe titah muncul di kulon diantepkeun heula panon poe teh henteu titah hudang ku Gusti Allah teh diantep bae datang ka kebel panon poe kok teu titah tanggah-tanggah ai kok teu dititah hudang ai cek Gusti Allah kok diantep kieu datang ka nanya panon poe teh ka Gusti Allah ya Rabbi heh pangeran abdi inna masiri ba'id lalakon abdi teh jauh ieu kok diantep kieu kumaha cek Gusti Allah itla'i min haitsu gorobat kuari mah maneh muncul di tempat nu maneh surup muncullah ti kulon kakarak jelema kaget kabeh weh ja bener horeng nu dicarita-caritakeun ku kiai-kiai teh bahwa panon poe teh muncul ti kulon weh bener kuari itu dulu kaget kabehan eta memehna teh poek tilu peuting memeh muncul di kulon panon poe disekep ku Gusti Allah ditahan tilu peuting kanyahoanana ku ahli tahajud nu tahajud Allahu Akbar nu biasa 10 rakaat jam sekian tambah deui ke diakhiri ku witir nya namun maca Quran maca sholawat biasana jam 3:30 terus subuh ramang ieu mah jemaat terus bae tapi begitu mata salat subuh poek keneh bae poek keneh kok poek bae terus jam geus menunjukkan jam 12 terus poek keneh bae ahli tahajud geus carang hari tangan aya keneh cik ahli tahajud ieu mah aing kudu ulah eureun-eureun terus ibadah ka Gusti Allah lantaran ieu mah poek lain sambangan salat teh ngan Allahu Akbar geus dua poe dua peuting yakin ieu muncul panon poe di kulon Allahu Akbar terus bae nama salat Allahu Akbar teu bisa ditanya ku sieun-sieunna
bener baik ka 3 poe kakarak teret di kulon nya ngadoa fakbidni ya Allah abdi mah paehan bae Gusti ret dipaehan ahli Allah mah kabeh geus tah mah disimpen ku Gusti Allah nah ieu salah sahiji tanda kiamat adalah muncul panon poe di kulon Allah karim anu sebenarnya malah lamun diruntuikeun mah mimiti dajjal heula kuari diunggal negara ribut moal eureun Irak terus-terusan Yaman bakal Iran kitu keneh jadi ancaman Yahudi kemudian atuh kitu Suriah geus teu eureun Turki kitu keneh di urang ge kuari bintik-bintik geus aya lain lalagaan lantaran ieu henteu berkesinambungan rakyat jeung pejabat sebab geus nyahoan bahwa negara urang dikendalikeun ku Amerika rakyat anu paham mah ieu teh nanaonan kieu yeunlah berbagai organisasi baik organisasi Islam maupun organisasi non-Islam dan lain sebagainya untuk membenahi negara tapi tetap bae negara teh lain embungeun dikendalikeun ku Yahudi pan bintik-bintik peperangan kajian kumaha ge jelema anu geus mantep dina Islamna dianggap teroris diperangan bakal kajian kumaha ge pokoknya jala biang terorisna terus teureun organisasi Muhammadiyah jeung NU teu nyaman teu harmonis tambah deui ku HTI teu nyaman teu harmonis tambah deui ku Hurut teu nyaman teu harmonis tambah deui ku FPI teu nyaman teu harmonis padahal mah ngomongna mah kabeh demi kemaslahatan umat matak naon atuh nyana duduk bersama benerkeun ta pamarentah tapi kan teu bisa lantaran dikendalikeun ku Emrik mah bisa geus kajian kumaha ge ieu mah geus lalakon kos kieu bajak kuari ge presidenna teh geus nyaho aya teh dipilih kualitas pemilihan geus aya si eta kok bisa kos itu bae pengendalian mah nah engke kan mulai riwuh-riwuh organisasi jeung organisasi terus mulai ayeuna ka parlemen terus iya ribut lah pasti bae ribut engke nyabelah rakyat jeung pemerintah sebab pemerintah dikendalikan ku Yahudi tidak berdiri sendiri rakyat embung dikendalikan ku Yahudi atau ku Amerika timbullah engke bakal tentara bagi dua polisi bagi dua ribut pasti di negara Irak model kos kitu Iran model kos kitu Suriah model kos kitu nu kuari eukeur bae Mesir Suriah seperti gitulah ieu wayang Amerikana teh disetujuan ieu teh ku rakyat teh hayang nyieun sorangan nu mandiri kemudian geus aya di dieu boga lalakon ieu Amerika nyieun jelema ribut lah rakyat bagi dua polisi bagi dua abri bagi dua Mesir model kos kitu Suriah model kos kitu ieu ku ari pemilihan di Irak teh lantaran ieu teh buatan Amerika rakyat embung bom sing jelebur Suriah gitu kene iya kami mah hayang iya isulah ke urang kieulah sementara isu nu datang ke urang informasina geus teu murni sulit lantaran Gus Dur geus eueuh nu sok mere informasi murni kuari dikendalikeun ku batur hanya 25% nu datang ka urang informasi teu baber hese nyarita urang ribut nyahona urang mah silih tembak di Suriah silih tembak di Irak engke bakal ke Indonesia seperti itu moal henteu ieu mah bakal jasa buakal jasa matak nu kolot mah geus bae eta mah untung jasa untung kunaon cenah kiai moal perang nya kaburu paeh teh heula untung can bogo itu bakal henteu bisa henteu bakal jin kuku mah jasa sebab naon sebab kabehan ge di luhur teh geus teu bisa dibenerkeun baheula teh nyieun negara demokrasi di negara urang masalah geus padahal mah kiai nu nyieunna kan 90% muslim eta mangan 1% teh eta mah Kristen di urang teh bilung ekor hasil perjuangan anak masalah geus demokrasi tetapi untuk keputusan hukum dijieun lah mui atuh ku ari muin age pandeg di rantai
kumaha eta teh jang naon jang supaya hukum-hukum Islam teh ngeunaheun disteril ku mui geus ditosran lah ku mui urang damai hirup teh ketika aya hukum-hukum Islam geus aya perwakilan urang melalui bahsul masail angsongkeun ka mui jadilah engke keputusan mui kan ngeunah ku ari mui na dikendalikeun ku si itu ya kumaha mata geus we pi perangan teh lain di Suriah, lain di Mesir, lain di Irak, lain di Iran, lain di Yaman, lain di Turki, lain di kitu berbagai negara-negara Islam nu keur diobok-obok di Indonesia kitu keneh. Atuh engke lamun geus kabeh mah atuh kabeh ka Eropa, ka Amerika, ka Australia perang. Bakal tateh moal turun dajjal lamun teu peperangan. Moal. Cirina haram sekitarna di lebaran Madinah di lebaran eta teh nyana nyaho atawa henteu ka peruntukanana nu jelas engke bakal jadi untuk penampungan manusia di berbagai negara. Ribut lah geus kacau di unggal negara Irak teu eureun-eureun Iran teu eureun-eureun Suriah Mesir kabeh woi Al-Azhar tinggal Al-Azharna Indonesia dan lain sebagainya hayang nyalametkeun diri kamar kah kaditu didesak pemerintah Arab engke supaya membuka lebar-lebar bagi urban di berbagai negara sebab geus kacau lah luar biasa hese geus teu bisa diredakeun abri bagi dua polisi bagi dua berbagai kekuatan bagi dua aduh hancur rakyat nu milu jeung ieu nu milu jeung ieu ribut hayang salamet agama ka Mekah mah diamankeun jeung Madinah sementara. Kadari itu kajen ngampar ge di dinya kajen teuing ngampar ge dinya terus mantap ku dilegaan kurang mah barang dilegaan ingetlah sejarah hadis Kanjeng Nabi tereh berarti tah ke dajjal lah turun wah kaunggal negaranya nama hiber dajjal mah jelema hayang emas cokot batu asal siap percaya aing pangeran. Di mana negara daerah lu cai aing datang ka dieu tepak doang nya timbul wah cai culcer asal sia mangelanan ka aing pangeran ayo jelema iman geus ipis sementara kiai-kiai anu balalager nu balener geus ka Mekah di dieu geus eueuh nu ngelola di unggar nagara kabeh tinggal sumuhun dauh jeung sumuhun dauh boro-boro engke ku dajal kakara kudukun kebul bae ku ari geus sumuhun dauh ku kebul ku dukun bae geus sumuhun engke mah komo ku dajal jelema dipaehan hirupan deui pangeran aing kos kitulah dajal dahsyatnya san nu mantak urang dibere doana ku Gusti Allah benta salamet tina al-masihid dajjal selantaran wah jelema gelo kabeh iman ka dajjal teh pangeran jelema hubu dunia hayang dunia naon bae dicekel jadi dunia hayang emas jadi emas hayang duit jadi duit hayang motor jadi motor ku ari bang kredit engke mah hayang naon sia mio datang sia naon hayang Avanza berem Avanza ngajogrog sia hayang naon ieu mah cenah hayang hartop aya tuh di ditu tuh aya los cokot ku sia tuh hartop teu leumpang akina rusak atuh geus bacem hayo sih hayang awe watu jelema ngagarak eta lah nomor kahiji dajjal nomor kedua setelah dajjal nuzul Isa turun Kanjeng Nabi Isa ngan aya anu nyaritakeun memeh dajjal ieu adalah Imam Mahdi heula geus teu kuat kabeh ngadoa Gusti minta diturunkeun Imam Mahdi aya jelema kasep kemudian salat teu eureun-eureun Allahu Akbar pas di makom Ibrahim Allahu Akbar nu wani ngaganggu urang Arabna urang mamana ge ku harismana ku kasepna gagahna Allahu Akbar teu eureun-eureun salat bae sapoe dua poe tilu poe mulai suara-suara aya nu kasep salat bae di dinya mulai diperhatikeun ieu tanda-tanda ieu bener dajjal kakarak begitu mana salam dicekel ditanya manis bu teu daek ngajawab
sangaran teu daek ngajawab. Kabeh nyebutkeun anta dajjal, anta mahdi. Teu daek kakarak make subuh. Wallah anta mahdi. Kakarak. Wah ditangkeu, perjuang kan. Mahdi. Ilah Mahdi nu bakal jadi kesatria. Eta bakal non istimewa mah berjuang melalui Imam Mahdi. Mantap kuari geus loba tuh di Cikupa aya Mahdi hiji. Tapi tukang main gapleh teh mah di Bojong Mahdi hiji. Teman niruan sendal bae deui. Si Mahdi macam-macam Mahdi. Terus Dajjal, eleh ku Dajjal mah. Maka segeralah nuzulu Isa, turun Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Dibantulah Kangjeng Nabi Isa kusaha ku Ashabul Kahfi nu ayeuna di Yordania. Nu kamari kuring sadayana zarah ka ditu. Ieu Ashabul Kahfi. Wah, buuk ngarundai ka handap. Lantaran besar bararebu tahun atuh di zaman Raja Dikianus datang ka ayeuna. Kuku para ranjangnya halis muna panjang nuantak besi aya di mana bae lubukna panjang wah iya Ashabul Kahfi kajian kuku mah sing hade ulah di baturan sing hade juri ieu mah ieu turun ti Gunung Karang masalah ini wah gararaga muksal bina tamlikho zunwanus martunus saribunus palyastatiunus ngirta ieu tentara-tentara Allah anu bakal bareng jeung Kangjeng Nabi Isa alaihis Dajjal diudang ku Kangjeng Nabi Isa. Umpat ka mana? Dia udang terus. Eleh lah ku Kangjeng Nabi Isa. Kangjeng Nabi Isa dakwah dirinya. Masya Allah istimewa jasa. Terus Kangjeng Nabi Isa dakwah. Saha nu nyaritakeun bahwa kula pangeran batil. Bohong, goblok cak Kangjeng Nabi Isa. Kula mah sakadar utusan Allah. Mata kurang lamun nyaritakeun kos kitu teh jelas kurang kuari pangeranan. Mata pada tahun 300 sekian musyawarah konsili disebutna mun baheula konsili mun di urang mah muktamar para penggede. Begitu muktamar ngajelaskeun ieu teh untuk memutuskan apa Isa itu adalah Tuhan. Jadi dituhankeunana teh ku uskup-uskup eta teh hasil konsili. Jadi berarti hasil musyawarah. Jadi ngenuhankeun pangeran ngamangerankeun ka Kangjeng Nabi Isa teh adalah pada tahun 360 sekian ta eta teh meunang hasil muktamar. Jadi masyarakat supaya nyaho bahwa pangeran teh Isa hasil muktamar disebutna konsili keblon. Aya pangeran urang pangerankeun ju. Ayo geus urang pangeran mantap aya sababaraha muktamar anu hadir di dieu henteu milu ngamangerankeun ka Isa dibunuh Pak. Dibunuh hari itu tetap Isa pangeran. Jadilah datang ka kuari Tritunggal. Engke Kangjeng Nabi Isa marah. Saha nu ngajadikeun aing pangeran? Aing rasul. Anu kuari ngajalankeun syariat Muhammad. Aku nya jeung Kangjeng Nabi urang. Wai, malah kawin Kangjeng Nabi Isa pan baheula teu kawin, da ieu kuari mah kawin ke bakalna turun ka dunia, nyana dakwah terus. Jelema istimewa kabeh iman nyana kawin ngan teu lila Kangjeng Nabi Isa diangkat deh maot Kangjeng Nabi Isa mulai kacau deui ya ngan nu baragus geus mulai ku Gusti Allah langsung aya angin seger asal ngambe angin eta pae asal ngambe angin eta maot nu ibadah ka Allah mararaot maot. Ya Allah ya Rabbi, tinggal Cameron bakukul geus luar biasa bakukul deui belah tidinya turunlah Ya'juj wa Ma'juj. Urang lamun nyarita dina Al-Qur'an aya Ya'juj wa Ma'juj anu dibendung ku kitu Zulkarnain. Urang mun maca surat Kahfi aya ke dihareup bakal dongeng Ya'juj wa Ma'juj nu Kangjeng Nabi waktu Kangjeng Nabi tas Isra ningali bendungan imam kitu raja tersebut ieu geus sagede kieu tah sedengkeun ieu de kaluar geus sagede kieu cak Kangjeng Nabi engke bakal gede di akhir zaman bakal kalaluar di bada kalaluar Ya'juj wa Ma'juj terus bae ngadaharan naon nu aya bae manusia di dahar, hewan di dahar, swagua rupa di dahar. Wah, Ya'juj wa Ma'juj mah
ieu mah tangkal kayu sok pala di dalaharan bae ibina tangan pohara geus mantak baheula ku Zulkarnain di bendung ge raja sadunya ajar Zulkarnain dikuat di Al-Qur'anul Karim ngan eta bendungan Raja Zulkarnain teh ya nu kuari di laut mana nah ieu ditelusuri ke berbagai ilmuwan dunia seluruh benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Ya, urang teangan coba bendungan Zulkarnain teh di mana ieu? Sebab Ashabul Kahfi kanyahoan Kangjeng Nabi Syuaib kanyahoan dan lain-lain sebagainya kanyahoan. Urut Kangjeng Nabi Elut kamari laut mati aya kanyahoan. Wah bae aya ieu teh di dunia. Nu aya dina sejarah. Nu di Quran teh aya kabeh. Kemudian piramid aya, Firaun aya dan lain sebagainya aya. Ieu bendungan Zulkarnain. Ieulah anu encan kapanggih datang ka perdetik ieu. Nah, tapi geus mulai kuari kanyahoan. Geus mulai. Berbarengan jeung kanyahoanana kapal Kangjeng Nabi Nuh. Kapal Kangjeng Nabi Nuh teh kuari teh aya kene. Kapalna aya kene kapalna. Geus sindek urang kada itu hayu. Di mana cenah Kiai? Lah, sia mah diajak ka Banten ge hararese. Komo ka ditu atuh. Di Gunung Arad. Di Gunung Arad, Arad teh di Turki. Ta eta teh di luhur gunung aya. Setiap jelema nu kadenya teu kuat paeh. Jalan luhur melalui udara tetep bae teu kuat. Didinya geus digambar saat koreng didinya aya peninggalan kapal Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Judi teh judi. Nah, geus kapanggih eta. Tinggal ieu bendungan Zulkarnain nu di ditunan di bendung ieu Ya'juj wa Ma'juj. Di mana ieu? Bahkan ilmuwan alkohol Amerika pernah asup ka hiji daerahnya lagi kaget kok hewanna kos karari ceulikna lain irungna lain bahasana lain tak eta teh nyada kaget di dinya aya hewan seperti kieu yeuh teu kajawan nya lagi di mana tapi ketika jana perem ngadengelah suara azan Allahu akbar Allahu akbar tak aya di daerahna deui berarti eta dibukakeun hijab mata asup Islam eta jelema eta asup Islam. Loba jasa di Amerika anu menemukan di Inggris, di Belanda kemudian asup Islam. Loba, ieu mah keur carita hayang mengetahui tentang bendungan Zulkarnain. Geus kapanggih aya sababaraha menemukan buah ieu cuman buah doang. Ketika aya seseorang anu menemukan hewan seperti itu apa ieu Ya'juj wa Ma'juj teh. Maka manehanna ngadenge suara azan. Kemudian bentak geus lain di dinya deui. Tah eta teh negara-negara kos kitu teh loba urang ge. Kuari ge urang mun ka Banten aya nu haju ka dulu istana kerajaan. Eta berarti diajak ka negara itu. Kamari aya deui nu liwat ka dinya bae. Oh, aya kerajaan di daerah dieu diketos bae kerajaan ketos. Raja jurig newo-newo meureun tah. Jawab. Ieu da ieu urang kan kuari. Ieu teh kuari urang teh aya 3 dimensi urang cicing di dieu. Urang dimensi zahir kuari zahir kadeule ieu lamun urang dibukakeun hijab trek dimensi alam jin lamun waliullah dimensi alam hakikat bakal kanyawan hakikat jadi ieu teh sababaraha dimensi urang mah lantaran urang mah sapira urang atuh nu kadeule ieu deui kapanggih ieu deui mun mingguan ka dieu jeung tukang uduk deui eta dimensi urang mah da ieu ke baca bakalna Ya'juj wa Ma'juj. Nah, idinya kakarak summa khurujud dabbah. Jadi eta bakal Ya'juj wa Ma'juj engke ku Gusti Allah dihujanan blek hujan. Banjir pararaeh lah Ya'juj wa Ma'juj. Tinggal manusia-manusia anu nyilib ararae loba keneh di dunia teh. Dabah teh ya hewan eta nya nama leutikan ti himar hampir sarua jeung himar begal ceulina rancung biasa ngan nya nama mau patlot mau pulpen leungeunna nulisan jelema tarang ditulisan mukmin kafir geus teu bisa kukumaha nu katulis kafir wae terus sadunya mukmin kafir dabah eta mah terus nulisan eta masyaallah ieu lalakon lain lalagan ge pohara jasa bakal katulis nah nu geus aya tulisan mukmin tidinya langsung teu kebel maot ngeunah geus tinggal nu kafir siapa kafir
sia kafir sia ge deuh tarang sia ya sia kafir sia ge atuh kafir kabeh tah tidinya mah geus kafir engke mah bakalna awewe loba jasa lalaki kurang tak engke bakal lalaki diudag-udag ku awewe datang kelai katangkal kalapa kiih-kiih ge dilamotan ku awewe ku eueuhna lalaki lamun hayang mahmur engke tah aduh haju deui zina teh kuari makan masih kena di kamar masih kena di kontrakan eta anu kelas di hatap nu belah ditu da mah tuh di hotel di tempat-tempat anu geus puguh lokasi-lokasina engke mah di sisi jalan kos kotok ieu hayang itu dibuka sleting beres geus eta geus hayang beres percis kos kotok bae geus beres geus ngan digabungkeun ku Gusti Allah gabung geus moal aya nu anakan moal aya nu anakan geus we dibere gabung bae lantaran dikiamatkeun kan moal aya budak leutik nah aya hiji dua ge aya hiji dua saeutik hiji dua paling meureun sadasa hiji nu reuneuh teh ya geus hese na ngandur gabung bae geus teu araranakan ngomongna jelema ku geus lemah-lemahna iman ketika aya nu zina ieu jelema jana zina di dinya ngan ngomong kieu dong atuh hayang mulai di dinya belah ditu kayak ngan ngomong gitu doang geus teu daya teu upaya geus sebab zina kabehan ngan ngomong da kitu hayang belah di dinya atuh ceukna belah ditu ke naon ih kita lalikan aing mah geus beres ngomong gitu ditawaran daekeun pan blon eta iyalah bakal terjadi seperti eta masyaallah kakarak summa tulu usyamsi min magribiha kakarak muncul panon poe di kulon jadi muncul panon poe di kulon setelah Mahdi setelah Dajjal setelah Dabah setelah Yajuj wa Majuj kakarak muncul panon poe nu mantak cek Kangjeng Nabi la taqumus saah moal waka terjadi kiamat hatta tatlu asyamsu min magribiha sehingga muncullah panon poe di kulon tah ieu teh ditangtangan ku kafir teh urang Quraisy nyaon dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun nu matak nyana lah aing mah daripada iman ka Quran jeung ka Muhammad maningan ge hiji bae cabut nyawa aing nomor kedua maning disiksa ku Gusti Allah nomor katilu Allah maning turunkeun bae tanda-tanda kiamat di antarana muncul panon poe di kulon nu matak ketika muncul panon poe kumaha tangke bakalna yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl dina poean datang sebahagian tanda-tanda pangeran yakne tere datang kiamat wahiyatul usyamsi muncul panon pemin maghribiati kulon sakumaha geus dijelaskeun di hadis Bukhari Muslim tah ketika muncul panon poe di kulon teh la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl eueuh mangpaatna kaawak-awakan ka hiji jelema ka sahabat imanuha imanna lam takul amanat min qabl anu manehanana encan iman memeh eta mah geus begitu muncul panon poe di kulon nyana can iman haju nyana nyao ieu teh tanda kiamat berarti bener kiamat teh nyana iman geus tutup pintu sigotaka teu mangpaat samasakan jujung kelan nyana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul geus tutup tamang geus tutup bae bukan asal muncul panon poe di kulon geus tutup syahadat tinggal syahadat zikir tinggal zikir jelema kabeh bakal neangan masjid kege tandana masjid eta adalah hiji aya kubahan dua aya menarahan tilu aya tihangan masjid mah mantap pakai tihang bae tanda masjid adalah tihang engke di akhir zaman ditareangan eta ngan geus hese neangan masjid geus areueuh lantaran dibongkaran
model di urang ge kuari keur dibangun masih di berbagai negara, di berbagai daerah, di berbagai sudut dibangun lantaran masih keneh nyaman jeung aman, nu ibadah loba keneh. Di akhir coba engke lamun terus dikendalikeun ku Amerika, nu jadi gubernur Jakarta kuari Ahok, lamun aya Jokowi naik Ahok kafir. Tidak menutup kemungkinan engke Serang bupatina kafir, Pandeglang bupatina kafir. Lamun di Jakarta Ahok, engke di Serang si Cenglu. Oh, di Pandeglang si Tegwan. Ayo si Tangerang si siang-siang melingseng. Geus ono beres kabeh. Ayo sia. Mangkaning deui bae tuh. Lipo keur dibangun, BSD dan lain sebagainya bang didinya lah, aya pusat-pusat kegiatan-kegiatan kafir. Nu geus kanyahoan bae gapan dinasa baheula teh didinya teh aya senjata nu sakitu loba anak deuk nanaon eta teh si Haryati. Haryati teh saha? Hah? Sakar ngaranna nu boga nasa? Anu ditangkep teh pan sia nyaho, pan babaturan sia. Hartati. Tepat loba senjata didinya ente mah teu nyaho. Mantak dirahasiakeun ku pemerintah. Bongkar. Waduh, aya naon ieu? Sementara di Jakarta kuari gedung kedubes 12 tingkat Amerika. Jang naon eta lamun lain boga cita-cita nu teu hade. Hei, emang kumaha gitu. Ieu teh dekristenisasi anu lain lalagaan. Sementara pemerintahan urang wae. Kiai nu aya di ditu huahe opat kali. Nek kumaha deui aya tuh. Lain teh diperjuangkeun jak geus ki ayana. Ya otomatis lah kafir. Ya terus hasil dicokotan ku Amerika. Hasil dicokotan dan lain sebagainya urang dibangun. Kadeuleu geus lemahna di urang. Asal aya nu bergerak dianggap teroris, asal bergerak dianggap teroris kan sararieun kabeh iman geus eueuh mulai gempor. Sudah tidak ada masjid-masjidan, masjid paling hiji dua kan meureun anu dipertahankeun. Ayo sia tanah dibelian ku nyana nyeun gereja sadaek-daek. Ada kumaha deui ayo. Ya pemimpin urang eueuh nu handle, eueuh nu kuat. Ayo deuk kumaha kabeh sumuhun dawuh ka Amerika. Nah mulailah gedung-gedung dibangun, gereja dibangun, masjid-masjid urang dibangun, engke dibongkar. Nah ieu mah keur carita singkatna bae, lila keneh eta mah urusan kos kitu mah, sebab eta mah melalui masa-masa peperangan dan lain sebagainya, bakal perang, neuk kumaha henteu, bakal jasa. Nah nu mantak kolot urang baheula engke mah bakal perang deui sia, ngan urang mah baheula kolot urang nyaritakeun ejeng kulon. Sakar kulon? Baduy jeung baduy, padahal mah baduy teh horeng eta siloka. Baduy teh cak kolot baheula eta teh nu bakal diperangan jeung urang, nyana nyahoeun ka jalan-jalan horeng Amerika eta baduy ngaranna. Siloka kolot eta mah. Ya atuh perang jeung baduy mah lah, sabira baduy. Nah tuh horenganan cak kolot baheula tuh ke mah baduy. Terus kalau nggak lembur nulian jalan, orang dongeng munjing kolot kos gitu, nggak bakal orang diperangan. Waduh, baduy ngusahon, orang Amerika. Kuari teh geus boga satelitnya, nah, orang lempang ka mana, ngising ka mana, geus kanyahoan. Geus kanyahoan satelit Amerika teh, geus kieu bae nang, haye sia, jepeni deuk ka mana lumpat sia. Haye ditembak sia ku aing. Ngan cak Amerika moal ditembak paeh ti heula ge. Satelit geus kieu bae. Hayo coba. Urang gambaran letikna boga urang internet deh hayang nyaho daerah anu trek pencet asal nyaho bae urang blokna pencet jaheueuh pencet jaheueuh pencet jaheueuh salah mencet waduh sempak sial sial salah pencet aya kiai nu salah pencet lain sial alhamdulillah kitab anyar cenah ieu mah. Aduh, Masya Allah. Aya dinya merekna Kiai Haji Google. Waduh, bener. Masya Allah. Di akhir jawan, nggak saya kumaha coba ya. Lalakona.
Nah engke begitu muncul panon poe ti kulon kakara kabeh maca syahadat neangan masjid geus eueuh lantaran ciri masjid teh aya kubahan aya menarahan jeung aya tihangan kuari masjid geus teu make tihang geus mulai kan kuari ge masjid teu make tihang masjid mah make tihang minimal 4 kuari geus teu make tihang geus teu make wah cenah geus eta bahkan aula nu ka situ mah abe fungsina babari cenah main badminton bisa didinya main bola bisa, didinya main takraw bisa, kemudian main gitu tenis meja bisa, dan lain sebagainya bisa. Tak jadi berarti fungsinya geus lain multifungsi deh, mah 10 fungsi. Tuh, eta lah. Geus ese neangan masjid syahadat tinggal syahadat. Nah, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Teu aya faedah. Jujung kelan kafir-kafir kabeh para maca syahadat percaya ieu teh kiamat lantaran panonpet timbul ti kulon tetep teu aya mangpaat. Aw nafsan lam takun kasabat fi imaniha atawa awak-awakan anu tadina manehanana teu pernah ibadah teu aya mangpaatna nyana iman nama ka Gusti Allah cuma teu pernah salat teu pernah puasa harita mulai tobat ka Gusti Allah la tanfa'uha taubatuha teu mangpaat tobatna geus bae doraka bae sanajan nyana tobat tutup pintu sigotaka tobat-tobatan hari itu nisat Masya Allah kul bejakeun Muhammad intaziru tungguan gitu ahada hadhil asya nu tadi dicaritakeun tanda-tanda deukeut ka kiamat timimiti dajjal mahdi dajjal ya'juj kanjeng Nabi Isa kabeh datang ka muncul panonpet tungguan bejakeun tungguan engke bakal cak Gusti Allah ku aing diayakeun di akhir zaman bejakeun tungguan aya hayang kos kitu teh iman ka anjeun teh iman ka Al-Qur'an tungguan kege bakal imam muntadirun tuan bakal kapanggih kege Masya Allah diawali engke kuloba perjudian permabokan jeung perzinahan engke mah hese neangan parawan nu asli teh hese kabeh mun geus kaun deuk dikawin teh nyana bebeja geus pernah zina hese geus kabeh waduh luar biasa urang mun nyaritakeun perzinahan kuari ulah kudu di Amerika di Inggris di Belanda di Perancis di Jerman ulah negara kafir geus jelas di urang kuari siswa sekolah Bandung Surabaya hese nyaritakeunana dikontrakan jauh ti indung bapak cacak aya di hareupeun indung bapakna nu ditalingakeun si hadasya reuneuh bae komo jauh ti indung bapana iman kurang duit kurang deui jang mayarkeun kontrakan atuh pandang karak kumaha deui kenapa pandang karak atuh ieu saya yang penting ada yang bayarin kontrakan sakian teh enggak bagus gitu kececes beres eta ya kececesan segala Masya Allah. Nah iyalah caritaan kupar kures nunang tangan ka Kangjeng Nabi terpercaya ka Kangjeng Nabi jeung ka Al-Qur'an endahan manehanana nang tangan hayang paeh lah hayang datang siksa lah hayang tanda-tanda kiamat cak Gusti Allah geus bedakeun Muhammad ka manehanana tungguan ke bakal datang urang kuari geus ditungtung kuari mun ditingali sejarah target akhir zaman geus darareukeut jasa sebab tanda-tanda deukeut ka kiamatna geus aya mentak geus bae kuari mah urang mah sakadar ngaji ieu mah supaya nyaho jang naon jang supaya urang bisa mengendalikan diri abeh urang salamet fid dunya wal akhirah lantaran hese deuk dikukumakeun ge ieu mah geus bae urang jeung urang jang urang bae geus urang rapih ke anak urang di akhir zaman mah kuari geus teu boga TV teu boga HP teu ngridit wali geus sakitu ge geus teangan coba nu teu boga HP hese gas aya cenah kula teu boga kiai bener sia leungit can meuli deui laon bang mah henteu timbul ti nurani atuh kiai bae boga HP da 3 kiai nu hiji diceuli nu hiji diceuli nu hiji diirung laon bantah kiai atuh komo pedagang atuh masyaallah eta mah terserah ieu mah keur nyaritakeun karusakan nu warokna mana na ieulah urang ngaji supaya nyaho horenganan karusakan teh geus darareukeut jasa urang salametkeun diri urang eueuh nu leuwih karunya ka diri urang iwal ti diri urang salametkeun diri urang pamajikan urang anak urang luruskeun menuju Allah Subhanahu wa taala.
innalladzina farraqu wallahu a'lam. Allahumma ya qadiyal